resiko jelema deket teh sakali aya kahayang rakyat teu ditedunan punung yang ke lebaran bakal karasa naon karasana boga anak boga dua nu hiji jauh di Jakarta nu hiji deket imah kolotna geus umur 70 lamun kenteng bocor nu deket nu menerkeun kentengna hayang aya gering dianterkeun ka dokter kudu deket nganterkeunana nu mang nyangukeun nu deket anu mang nimakeun nu deket lampu parem bagian nu deket kompor na ngabeltruk bagian nu deket jahan nu deket matara mere duit tiap bulan da kabeh kabutuhan indungna geus dituturkeun ditedunan ku anak nu pang deketna datang we ke lebaran nu ti Jakarta balik di papagun kaharu incuna di pangku ngomong gerobah jadi bahasa Indonesia bari di pangku teh ini teh cucu nenek dari pulang dari Jakarta meni cantik lihat aduh sia teh meni cantik ka incuna nu deket mah gigireun imah tar pernah disebutkeun geulis datang ka imah geus dipangmuncitkeun hayam naon deui ye spray ge nu anyar dipasangkeun sarung bantal ge nu anyar diagul-agul dibere duit ya 750.000 sa desa nyaho kabeh yo anak manu di Jakarta mah lebaran teh mere duit 750.000 tempo balik nangka dipisahkeun beas dipisahkeun hayam hirup dibekelkeun bakakak ranginang opak kabeh dikumpul-kumpul di wadahan di kisaan jangan balik nu di Jakarta anak nu deket geus teu ditanya-tanya acan terus ditanya ku batur ai eta anak mah nu deket mere duit tuh si eta mah eueuh kaingetan ka kolot teh eueuh kaingetan padahal mau dihitung satauneun eta mah ngepelkeun menerkeun sanyo menerkeun lampu ka dokter nya kejona nya lukasina nya nogna geus leuwih ti 5 juta euceuk tempo mangkat eta lamun dihitung duit 750.000 jeung barang hakan budak di Jakarta di dieu jeung beas nu dibekelkeun jeung hayam geus teu saiman heueuh sarua salaki ka pamajikan ge kitu heueuh ka salaki mah unggal tapi kadug hulu pet nyawa hulu dijieun suku-suku dijieun ngulu usaha tapi kabengkungna jangan pamajikan aya nu anyar batur mere 750 diomong-omong lalaki batur eta mah bagel nari sia meni jablay